Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Aturan dulur barani wilujeng patepung dangu patepang sora ngalangkungan jomantara dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda nu disiarkeun saban dinten di radio siaran pendidikan Barani. Dongeng anu digarap simkuring di radio Barani dina jejer harios terasan jaka santang Kujang Pusaka. Iasana Bapak Sukandar Suwargi. Dulur Barani anu sarae mana? Atuh supados teu nyangkolong kanawa gados. Sumangga kalau dulur Barani sadayana geura tatan-tatan maranco yeuh dina radiona, dina YouTube-na. Sok kaparayun sadayana der anjog kahareupeun bedeng pangsisina heg manehna teh ngajanteng luhureun kuta peuntaseun jalan anu nyang hareup ka palebah bedeng panona cungas cingeus nitenan sakurilingna tapi tetela taya anu matak nyurigakeun puguh kaayaan peuting anu sakitu rehe comrekna. Si bedeng teh geus tinggal luhur dipepene ku jempingna peuting ngareureuhkeun awak mentas banting tulang digawe sapanjang beurang. Manehna ngaluarkeun sora bleg bae anjing babau anu teu kungsi lila ting cungungung dituturkeun ku sora si tumang jeung si belang. Tapi aneh anjing teh babaungna bari terus ngajauhan ti wawangunan bedeng anu panghareupna. Anu saterusna rageg sorana ukur hawar-hawar. Manehna disada deui bari tangah sorana melewung ka luhur. Teu beda we ti sora anjing anu keur ngagogogana bulan. Memang harita teh bulan katemong jauh naker. Palebah kebon karet mah tetep we poek merdong kahieu mah nu kurung gunukna dangdaunan. Kulutrak panto bedeng anu pangsisina disada tulakna dibuka brai panto muka pacenghul aya nu bijil dihahayung kung liharudum sarung luak liuk heula ka palebah bedeng-bedeng katuhunana geus kitu kakara jut turun kaburuan jorelat mentas ka jalan nyampeurkeun kanu keur ngajanteng di pentas belah ditu. Mana horeng manehna teh manor subli sedengkeun anu keur ngajantengna taya lian ti pasaketi nu kungsi mahala juru tulisan Jaya teh. Pak Guru wengi-wengi geuning manor subli nyaritana ngaharewos barang manehna aya di hareupeun pasaketi. Bulgu aya perlu subli
Ya pekaliu tuturkeun. Pasaketi bari ngojengkang ka tukang mulubus ka jero kebon supaya rada anggang ti jalan koral. Geus kitu gek manehna diuk di hanapeun tangkal karet. Nya kitu deui Manora Subli andek ka gigireunana. Oin Subli, kumaha beyana cenah Subli? Pasaketi nanyakeun. Tina perkawis naon teh apa guru? Oh, eta perkara si Sanjaya. Piragu daya bejana. Sumohon. Abdi teh harita kantos disaur ku Pak Arman ka bumina. Maluluh kami murunya. Telepat ta guru. Kumaha jeung manehna? Nya cekap nyebatkeun teterang we. Tuh kapapanjangan barang tanya. Saena teh henteu Pak Guru. Namung rupina ari sangkaan nama aya. Nyangka kumaha? Sumohon yen Pak Guru teh aya patulapat alina sareng abdi. Oh, keur bae nyangka oge ari tanpa bukti mah percuma. Asal si laingna we sing adi-adi. Omat ulah sampe wara. Nya tangtos satu Pak Guru. Lain harita teh aya budak ngora euy anu ngadon suka bebelaga si Sanjaya. Ari maneh nyaho? Kantenan we. Saha eta teh? Sidik incuna Gumilar. Janten sami keneh ka pincuna Pak Arman. Harita teh aya jamak kolot leutik-leutik awakna mah. Pipilueun deui mihak ka si Sanjaya. Abal teh si laing. Anu mananya? Margi aya 5 anak teh sadayana kula wedetna Pak Arman teh. 3 Garut teh. Oi. Kudan. Jadi baraya-barayana Ki Arman eta teh nya. Sumohon Pak Guru. Dupi nu dipimaksan ku Pak Guru anu mana? Eta rupa cekrek pokona mah nu pangkolotna we. Oh, eta mah jenenganana Pak Musani. Kumaha gitu Pak Guru? Wah, eta wewesena euy. Kacida hebatna Subli. Lain nalaworakeun kami oge harita teh kabaksa ngejat. Lain seber-seber teuing ngan paur dikoroyok we. Sumohon. Namung Pak Musani mah jalmina sakitu alitna. Nya puguh tapi eta aduh jayatena lain heureuyanaun euy. Jeung ari nu siga jurig korod saha eta dah? Anu mana nu beungeutna sesarinyuh kitu Pak Guru? Hooh. Nika geuleuh kami mah euy. Kakarane nya beungeutna oge. Komo neuleuh matana mun siga saya bobodasna. Boha-boha lain jelema manehanana mah Subli. Jeung digelung di kawas awewe. Eta mah pamurtala Pak Guru. Padumukanana asalna ti Kanang Wesi. Berat atuh lawan teh Subli. Kawasna sadungdung maranehanana raya keneh di dieu mah euy. Kahayang maneh teh moal bisa dijalankeun lantaran berat teuing daruhanana. Sawios Pak Guru. Iraha-iraha oge abdi mah supados kalaksanakeun we. Teu kiat ku nyeri hatena Pak Guru. Oh, kahareuti ku kami oge lebah liana mah euy. Ngan nyeda eta Ki Arman rada susah dialana lantaran manehanana mah langga kaluar. Kahampiran tuh Pak Guru. Urang akalan we sapertos si Sanjaya tadi. Oh, nya bener euy. Heuh. Nya sakitu we lah. Kapentingan kula teh Subli. Omat disamut ayeuna tindak danuk maneh kudu sing ihatna bener-bener euy. Sabisa-bisa ulah nyieun hal-hal nu madag curiga pihakna Ki Arman. Mohon Pak Guru, sia diestokeun pisan. Nya gitu we lah. Ega tuh bisi deuk ka ieu mah.
Kayak dinukul dongeng guna. Pasaketi saterusna nitah balik deui ka Mandor Subli. Dulur barani nusati ganja dangu nusatuhu baraya nusatia. Waktu pasaketi kakarajung pisan ini tidinya. Sebenerna Aki Musani ngulutrak keluar hayangki. Sarta ku sareat mah kadatangan pasaketi teh ku Aki Musani moal bisa kanyahoan. Lantaran antarana oge sakitu anggangna. Orokaya lantaran Aki Musani mah ngabogaan pancadria anu kacida sekeutna teh nu dingaranan ilmu gerakan mata angin. Dina waktu aya angin ngahiliwir nebakana irungna, Aki Musani mah jol-jol ungas ingus we. Lantaran beda aambeunana, ku kituna ngagentak manehna mancokeun dua dampal leungeunna palebah ceuli. Nyaeta ngagunakeun gerakan ceuli lentah. Puguh we lain di Aki Musani ngaranjugna. Lantaran sidik kadenge geblik dampal suku nu keur lempang. Oge mun dititenan sorana geus teu salah deui jalma anu keur lempang teh. Pangabisana lain jalma jore-jore. Ku kituna ras deui Aki Musani teh inget kana kajadian tadi beurang. Memang dina hal ieu teh teu kudu kaget. Lantaran ari Aki Musani teh dina zaman si Buntung jago tutugan makalangan geus disebutkeun yen ngabogaan pancadria anu luar biasa sekeutna, anu memang bawa ti ajalina. Jadi lain menang guguru atawa menang meuseuh dirina pribadi saperti ilmu panemuna anu sejena. Geus karuhan kitu mah kalacat bae Aki Musani teh ka jero deui heg ngageuingkeun pagumilar. Maksudna mah dek dibawa pikeun nyusud aambeunana. Geus kitu terus ngageuingkeun pamajid. Bebeja heula bisi leungiteun, tapi diipat-ipatan supaya ulah geruh. Geus kitu mah jrat-jrut Aki Musani jeung pagumilar teh tarurun ti imah Pak Arman. Sadatangna kaluar, belesat bae Aki Musani ka belah wetan, teu jauh ti pagumilar. Sarta saenggeus ngaliwatan bedeng-bedeng pagawe nu lumayan oge angganganna. Breh bae ka tembong aya anu keur ngagedig. Sanajan antarana beunang disebutkeun geus rada jauh, tapi boh Aki Musani boh pagumilar geus bisa ngayakinkeun yen anu keur lempang teh masalah di pasaketi. Ki Aji mah cicing we lanannya ulah waka pipilueun. Aki Musani ngaharewos ka pagumilar. Geus kitu mah belesat bae manehna miheulaan sarta langsung nyampeuk ka pasaketi anu harita keur jongjon lempang. Puguh we dulur, lain deui pasaketi ngaranjugna. Taya sora taya naon-naon jol aya jalma nyelegedeg ngahadang di jajalaneun anu jolna ti tukangeunana. Preh kabireungeuh jungkerengna. Sidik jalma nu tadi diobrolkeun ka muridna. Tetelah hiji lawan anu geus kanyahoan katangguhanana. Tapi lantaran ayeuna mah katemponangan sorangan, pikeun pasaketi memake rada bungah oge. Lantaran kalaksanakeun patutunggalan pikeun ngicip-ngicip wawasena.
ngarasa panasaran dumeh basa harita manehna nepikeun ka nambag waktu ngagempurkeun jurusna. Ku kituna geus teu kudu make tatanya heula lantaran geus sidik ieu yen anu ngahadang teh musuh moal pati-pati ngahadang hareupeunana lamun taya maksudna mikir kadinya seput bae pasaketi teh ngadiuskeun jurusna anu memang ampuh kawasna bae lantaran ti peuting ayeuna mah lain ngahiung sorana teh tapi nyuit oge lumayan tarikna mangkelanan saketi Agi Musani rikat ngageser ngagunakeun gerakan jukut riut. Tapi lantaran eta gerakan teh nu memang geus sampurna pisan di kawasana, Agi Musani mah teu luak leok loba pamola. Malah katampona siga anu tetep we ngajaga dina tempatna. Ngan kacirina teh dumeh gempuran pasaketi ngageblos teu keuna kana sasaran. Kebaru ngalobakeun carita Musani lantaran Andika jeung kaula teh geus nagdrat pasoalanana. Pasaketi nambalang bari seprut jurus lampus umur digempurkeun deui. Jelas teh ceuk Andika. Tapi pikeun kaula mah masih keneh poekeun ieu teh saketi. Agi Musani tetep nembal bari rikat ngageser deui plos gempuran pasaketi teh ngageblos deui saperti tadi. Tapi pasaketi terus ngagempur deui tina gerakan hujan silantang. Ku kituna ayeuna mah temong robahna badan Agi Musani dina gusur geserna nyingkahan panarajang anu tumurapna ka pasaketi nu memangna lain jalma jore-jore. Ari kalakah kulila mah manehna bisa oge neguh gerakan lawan anu karasana ku Agi Musani memang rada gejeda oge gerakanana teh lantaran katutup ku sambaran-sambaran angin anu kadengena ting caruit seolah-olah anu keur ngurung ruang gerakna. Geus kitu dulur kakara Agi Musani ngajengkat nyabetkeun gerakan walang sungsang. Tapi pasaketi cukup cinges manehna ngan ukur ngarempod bari mapag gerakan suku lawan ku pereupna. Oroka aya Agi Musani oge leuwih surti sakilat dampal sukuna geus ngaleungit tina sasaran lawan. Minangka gantina manehna ngagerakeun pereupna ka handap ngagunakeun gerakan malang putung. Pada pasaketi benang digendus manehna nepikeun ka ngagero sarta ngagentak ngajaul ka tukang. Orokaya Agi Musani saeutik oge teu mere kasempetan pikeun nyeunghap. Bakuna mah hayang bisa nyerek deleg anu jadi lawana pikeun dikoreh kateranganan. Naon maksudna nu matak nandasa juru tulisan Jaya ngan bae pasaketi moal mikeun lamun dirina nepikeun katewak kunu jadi lawana. Nu matak barang Agi Musani nyampeuk ka pasaketi rikat malik ka gigir dina malikna teh langsung manehna ngagempurkeun pereupna. Agi Musani ngagilek nyerong bari ngahembatkeun panakisna. Dua leungeun diadu cerelat jebrot dampal suku Agi Musani dina gerakan walang sungsang nyayang kana iga burung anu tumurapna ka pasaketi. Sajongjongan mah ngaheungeu bari ngarasakeun ka nyeri tulang igana ting derekdek kawas anu potong. Dulur barani tapi tetela pasaketi mah masih keneh tahan. Manehna ngagentak malik srog suku kencana diasupkeun ngagunakeun jalan jero ngabarengan nyebutna pereup kenca
hebat Aki Musani kakak katuhunana. Tapi pas saketi ngagentak narik deui leungeun kencana. Bari ngageserkeun suku katuhuna ka gigir. Kilek nyerong ngatuhu. Ngabarengan gerakna leungeun katuhu nu nyebrut ka hareup. Orok aya. Aki Musani ge lain dirancingeusna. Lep manehna nyumputkeun badana. Heak jedak. Jengelan kepangna ngahanja kana bincurang pasaketi nu belah katuhu. Anu memang keur malagrang ka hareup lantaran maksudna pikeun ngabenung gerakan anu jadi lawan. Pasaketi ngagero. Tapi sanajan kitu gerakan leungeunna tetep mangrupakeun ancaman pikeun Aki Musani sarta harita keneh oge ngahiuk deuk ngabentur kana sirah. Orok beungar atuh orok beungar. Orok kaya tuh. Aki Musani ngagentak ngajaul bari ngahadangkeun leungeunna pikeun mapag pigelang lawan. Cuk, dua leungeun diadu bareng jeung eta hiup peureub kencana pasaketi deuk ngagempur kana dada Aki Musani. Aki Musani dikat ngagilek, robah kuda-kuda ngageser ka gigir. Des, pigelang pasaketi teh dihancak ku teungelan potong tunggal. Waduh, gadah ieu. Pasaketi nyarekan bari leungeunna kekerepengan sarta paparahna mah manehna teh deuk ngajaul ka tukang. Tapi gerakan Aki Musani leuwih cepet. Nyusul tepus ku gempuran jurus suduk tunggal anu dibarengan ku teunggelan kepang leungeun kenca. Deuk ngagampleng kana puduk. Tuk tuk. Luas rame bareng kadengen. Pasaketi ngagerung dadana asa pejad sarta punukna asa remung. Bari rasa nyeri pagalo jeung nyeksrek panas. Tapi sanajan kitu pasaketi masih keneh nagen manehna kalaka ngahambatkeun teungeulanana deuk ngahanca sirah. Aki Musani rikat ngareundeuk ngagunakeun ulin pamonyet. Suku katuhuna asup ngagunakeun jalan jero make gerakan ulin cimande. Plak-plak. Siku pasaketi teh diketrok ku gerakan teke monyet. Hiuk leungeun pasaketi nu sabelah deui dihembatkeun ngabarengan gerakan tuurna ditunyelkeun pikeun ngabeset hulu. Atuh Aki Musani rikat ngolebat nyulusup ka handapeun leungeun pasaketi anu keur ngoleweng lantaran diketrok sikuna. Corelat kagigireun pasaketi tius jurus solenang mayang anu dilakukeun ku leungeun kenca nyebut ka gigir. Duk teu salah deui ngagempur careham pasaketi anu belah kenca. Manehna ngagero deui nahan ka nyeri. Tapi ari gerakanana mah tacan regroga tuh. Kalawan tapisna keur manehna malik sarta mundur salengkah. Teungeulan kepangna ngancam beuheung. Atuh Aki Musani ngagentak jingkrak. Tapi pasaketi ngagentak malik. Atuh Aki Musani ngigir bari nyamberkeun peureupna. Tapi sakali ieu mah pasaketi cingeusna lain lumayan. Manehna ngagentak mundur sarta des peureupna Aki Musani teh dihancak ku teunggelan kedet. Aduh. Aki Musani itu burungnya ngagerung bari ngajetkeun leungeunna. Orok aya. Pasaketi rikatna keur ngagilek nyerong ngatuhu. Srog ngagunakeun jalan jero anu dibarengan nyebutna peureub katuhu ngagunakeun jurus lampus umur. Aki Musani ngagentak nakis. Tapi peureub kencana pasaketi sakilat pisan datangna. Duk ngahancap balik pisan. Aki Musani ngagerung deui bari badanna ngadayagdag ka tukang. Nu tumurapna ka pasaketi mani haripeutna keur atuh ngasupkeun jurus lampus umurna dina gerakan hujan silantang. Lantaran manehna hayang sakaligus ngarobahkeun nu jadi lawanna. Tapi gerakan jukut riut Aki Musani tetela masih keneh bisa diandelkeun.
Nyana ayeuna mah kapaksa Aki Musani teh anu kokoleaban supaya gerakanna ulah gejet seperti tadi. Bari panona teu leupas ngintip-ngintip lolongkrang kosong pikeun malesna Rajang. Atuh dina bekna ngagempurkeun panarajangna teu saeutik-eutik mamalana nu karandapan ku Pasaketi. Ngan bae dina seuseuhanana mah tetela tangguhna teh Pasaketi teh lain si Siwo. Manehna tetep tagen bari gempuran jurusna anu matak mateni teh terus ting belesur matak paur. Anu tumurapna ka Aki Musani kapaksa kudu terus ngagunakeun jurus jukut riutna. Mandang kalageng babali jadan ya Musani. Tada delepang gebung kaula ieu ari nyada-nyada lalaki mah. Pasaketi nyorowok ngahaha. Sedengkeun jurus-jurusna dicampur baurkeun jeung tenggelan-tenggelan anu matak ngabahayakeun. Terus wae ngahujanan ka Aki Musani. Ngahaja Saketi. Pikeun nguji nempikeun ka mana ya kehebatanna wawasan anjikan teh. Gatuh ari kekeh-kekeh teuing mah hayang pantol jeung kulit kaula. Gatuh kaula deukeut cicing. Aki Musani males nyorowok bari ngahehe. Geus kitu jorelat uncat kanu rada anggang. Laju ngajega yang hareup ka Pasaketi. Ayeuna kaula moal ngejat. Empek deuk kumaha anjikan teh. Aki Musani nyarita deui. Deuk dipejegeun da sirah andiga dulu. Pasaketi ngagantawang. Sarta teu talangke dengan sebut. Muncrat dulur, sebrut bae manehna ngabuskeun jurusna dina gerakan hujan silantang. Peureuh kencakatuna ting belesur atuh patutur-tutur sarta katompona pating belesat we. Teu beda we ti kalangkang. Atuh Aki Musani ayeuna mah bener-bener teu ngejat. Sanajan satunjang beas tetep tagen dina tempatna bari badanna saeutik oge teu robah. Tapi anehna gempuran-gempuran Pasaketi anu sakitu hebatna teh hiji oge taya nu asup. Ukur tinggal bros atuh ngahanca angin. Sarta karasana ku Pasaketi gerakan hujan silantang teh jadi gejed asa bandrok jeung beungeutna angin anu ngagelebug. Pasangan Galula Laut Kidul pagumilar nu tita tadi gawena nyaksian tinu rada anggang sarta buni lain deui ngaranjugna lantaran gerakan Aki Musani nu ieu mah nyeples we jeung gerakan Galura Laut Kidul nu dipiboga kumanehanana panglaler ti Aki Sidik. Ngaranjug sote eta ku nyeplesna jadi lain sarimbag tapi mun jalma teh mah sakembaran liresiki jame dibelah dua bari hate geus boga sangkaan yen pasangan Galura Laut Kidul teh sumberna lain ti Ki Ajar Sancang. Lantaran waktu manehna diwiri ku Ki Ajar Sancang mah hal ieu teh sama sakali teu disebut-sebut. Nu matak geus teg bae dina hatena tangtu pasangan Galura Laut Kidul teh ciptaan pribadina Aki Sidik. Sedengkeun ceuk Aki Sidik baheula gerakan anu ieu teh tacan dilerkeun kanu sejen. Iwal ti kakaraka manehna sorangan. Tapi nah ayeuna bet dipiboga ku Aki Musani. Sedengkeun Pasaketi nu harita terus-terusan ngagempurkeun jurusna. Barang mireungeuh lelewa nu jadi lawanna harita. Kontana tuh hatena jadi ngarasa seber ka bina-bina. Ngagugu kasieun mah geus hayang belenyeng-belenyeng bae ningalkeun pakalangan. Tapi teu kaduga ku era ku tangtungan lamun manehna tepikeun ka ngejat pasti bakal kasurak ku balarea yen manehna bakal ngarandapan jadi pacundang.
Hehehe, hayo teruskeun. Tacan ngarasa cangkel mah saketi. Aki Musani nyorowok bari ngahehe, nambah-nambah mirisna hate pasaketi. Kukituna Reg bae manehna eureun. bari hatena lain di ngarasa bingungna kudu kumaha nyapilakueun. Nanggeus bosen saketi. Pernah tenggelan Andika taya nu asup. Nya heug atuh ari kekeh-kekeh ting hayang ngicip-ngicip kulit kaula mah. Kaula dek nongongan ka Andika. Aki Musani bener-bener malik nonggongan pasaketi. Puguh we tumerapna ka pasaketi menikeun kaharipetna keur atuh. Kakarage badan Aki Musani ngagilir Manehna rikat nyebutkeun peureupeuna. lantaran sangkaan manehna dina keur mangsa kieu kekuatan jiwa keur kosong lantaran perhatianna keur dipuseurkeun kana robahna badan. Jebrot jurus lampus umur Sagemblengna ngahancak kana punuk Aki Musani. Tapi gobang pasaketi kalah ka ngoceh kadu lantaran benturan beureupeuna bentrok jeung hiji kekuatan nu kacida hebatna. Gerakan batu nunggul anu memangna geus awor jeung badan nia Aki Musani. Tetela lulur mamalana teh matak ngalumpuhkeun nu jadi lawan. Badan pasaketi nepikeun ka ngapelenyeng atuh ka tukang. Tapi nyeta puguh ge tumurapna kajadug kahot anu lain ipis-ipis wawasena. Harita keneh oge pasaketi ngagentak ngagurinjal deui. Tapi ari kudu terus ngelawan mah manehanana geus taya untupan. Anu matak barang nyelegedeg teh terus bae manehna ngebelesat ninggalkeun bakalangan. Hatena gigis miris nu lain di kieuna. Kajeun teuing nandangan wiwirang kasurak jadi pacundang jeung tinimang kudu ngalungsar jadi bangusan. Dulur barani nu sati kanca dangu nu satuhu baraya nu satia. Aki Musani ngan samet netep we kanu ngabecir teh. Pagumilarnya kitu keneh keteuyeub nyamperkeun Aki Musani. Heg ngajengjen gigireunana bari telemek teu nyarek. Tampolana mah taya kapatut nanya. Aki Musani ngagarendeng bari seuri. Raet ka pagumilar. Geus kitu kalius deui neuteub ka hareup kapalebah ngilesna pasaketi. Anu geus teu temong jirimna. Sanes, nah kumaha tadi teh ngawitanana Kang? Pagumilar nanyakeun. Oge ayeuna mah nyebutna teh Akang. Memang kitu kahayangna Ki Ajar teh lantaran geus dianggap dulur saperguruan. Akang teh geureuh tadi teh. Oh, katinggal gitu kalangkang kelongkongna ka pali dieu. Nya henteu ngan kadenge gebligna we anu nyurigakeunna keur nu matak ganjang we tadi teh ngajakan Ki Adi. Mana horeng geuning pasaketi. Nu teuli kenehnya ku waktos kejadian kamari siang teh panginten. Karena kituna jadi jelas ayeuna mah pasualanana jeung Paulis teh kacidadariana kana. Aki Musani bari terus ngambing ka pagumilar.
ngajakan ini deui tidinya. Kayak dari aku mah Kang. Aya maksudna anu mandiri. Komo mun seug inget kana dongengna. Kapan cenah Ki Ulis teh ngajanji keang ti pagaweanna. Namun upami nitenan dongengna Pak Ulis, manehna sareng pasaketi teh taya pasualan naon-naon Kang. Laras kitu. Numutkeun pangakuan Ki Ulis mah. Tapi sanu nih ngaupama pasaketi teh disaluhan ku batur. Upamana bae ku jalma-jalma nu mika cece beka Ki Ulis anu dilantarankeun ku rasa sirik kana kalungguhanana atawa ku ayana hal-hal sajena. Tah kitu Ki Adi. Jadi jalmana atuh aya di lingkungan kontrak oge Kang. Pasti boa sapopoena mah pagiling sih eta teh. Sareng eta tadi kilanceuk aya nu sejadi taroskeun. Pak Gumilar bari ngaleret ka gigir. Dina perkawis naon Ki Adi? Ki Musani males ngaleret. Eta gerakan Akang nu tadi. Ih anu mana? Sumuhun eta nu tadi nu dianggo ngayonan jurusna pasaketi. Laras kumaha kitu? Asa sami pisan jeung gagaduhan. Namina pasanganna Galura Laut Kidul. Tamlen pisan we teu dibicen sasieur. Oh, kengeng ti aki sini mangintennya. Sumuhun. Tangan dos. Margi sasumer keneh. Huluwatana mati Guru. Ngan anu diakang mah namina pasangan atanapi gerakan mayang cinde. Nya sami didinya keneh. Waktos digemlengna dina ombak anu nggaluranya. Leres pisan Ki lanceuk. Oh, Akang oge nya kitu. Aing ari eta Ki Adi. Tos diturunekeun. Atos kapun anak namung teu acan laras-laras magi digemlengkeunana teh kedah nama dina ombak anu nggalura sanes. Nya, kedah kitu. Nu mau ya Kang mah teu acan diturunkeun ka sasaha oge. Paling-paling engkewek kasih santang. Tapi nyeta kedah di dieu ye digemlengna teh supados sampurna baguna mah. Oh, sumuhun. Pak Gumilar teu panjang-panjang ngahaminan lantaran harita teh geus anyog kahareupeun imahna Pak Arman. Sedengkeun Pak Maji dikatut Pamardaka geus tingrong heap mapageun kaburuan. Bu sarerea ka ari mah sanggeusna dariuk ngariung bari ngajejempe para lakwae ku Aki Musani dan didongengkeun kanu duaan. Naon-naon nu kakaraci keneh karandapan. Nyaritana teu sirikna haharewosan. Bari ditungtungan ku omat-omatan yen perkara kajadian bieu teh ulah waka digeruhkeun. Pokona mah bisi matak ngabarubahkeun kanu dicicingan. Anu kudu dilagangan teh nyatana mah ening. Tacan naon-naon ari gempurna mah geus diheulakeun. Ngan isukna kakara didongengkeun ka Pak Arman. Kitu cenah kajadian beuting tadi teh. Anu tumurapna ka Pak Arman ngan samet bisa ngahuleng we. Sarta harita kene oge gancang juru tulisan Jaya teh diangkir ka imana dek dibawa badami. Maksudna mah supaya leuwih hati-hati lantaran tetela kaayaan pasaketi teh ngabahayakeun. Moal pati-pati manehna kabireungeuh ngelongkong ka jero kontrak lamun eueuh maksud anu goreng. Pasti di dieu teh aya usung esangna Pak Arman. Juru tulisan Jaya ngebrekeun pamanggihna.
Karena gitu buahnya eta pisan bibit putrujitna teh Paulis. Pak Arman ngaminan. Sumuhun mung nu rada helokna teh naon marginanya saka emut abdi di dieu teh teu gaduh musuh. Nya, tapi hari nu ngewa mahnya pasti aya. Nyaeta nu sirik pidik ku kalungguhan urang. Ngan teu nemrak teu beda we ti musuh di jero simbut. Eta oge teretet mah aya Pak Arman. Nyaeta ka Manor Subli. Nu janten alasanana mah tos kauninga kapan? Oh, memang sapagodos jeung pikiran kuring ngan nyeta waktu dilawungkeun teh geuningan sakitu kekepehanana. Dina balik dinyana mah teu kedah helok. Gimana aya bangsat ngagu atuh? Pamajid nemrong. Leres pisan Kang Ajid, ieu mah daya deui jalana Manor Subli teh kedah diperkesel cenah ngagu. Pamardaka pipilueun ngebrehkeun pamanggihna. Salah kitu mah ki udah. Lantaran kumaha oge manehna moal daegeun ngagu. Kalaka beuki ebreh we kacurigaan urang teh beuki nemrak. Anggur mah mending antep we dijejempe supaya manehna teh teu ati-ati. Kukituna jadi gampang ditenanana. Nyaki musani kontan nyempad kana pamanggihna Pamardaka. Ngan hanjakal waktosna Kabujeng Sep. Eueuh dulur, waktosna kabujeng Sep. Cag atuh carios dongeng Sunda kujang pusaka yasana Bapak S. Sukandara Suargi. Kurang cekapkeun ka dieu, insyaallah urang teraskeun enjing pageto. Kalayan mudah-mudahan aya dina kalancaran. Sakitu wae dulur. Atuh Kang Yusun Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.